Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya eueuh ieu teh. Gusti teuing di eta di salaman harare-hare wae Ibu abdi mah salam sunah tapi ngajawab mah wajib. Kitu nya mohon. Daun saga. Daun naon deui atuh nya. Alhamdulillahirabbil alamin pokona masim kuring sakali deui nya mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing cager, mudah-mudahan sing sehat, mudah-mudahan bapak-bapak sing namih rezekina, amin, sing namih dompetna, amin, sing namih proyek obyekna, amin, sing namih istrina, amin, alamin. Ari amin sebenarnya hayang nyawung sama itu pisannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Ieu calon panganten teh hoyong ngeuyeuk seureuk. Ngeuyeuk seureuk. Naon ari ngeuyeuk seureuk teh? Ibu ari ngeuyeuk seureuk teh tarik paranti baheula. Tos teu aya ayeuna mah di abdi we aya-ayakeun dasar Mang Ade mun kudu aya wae ngeuyeuk seureuk teh. Kitu nya etang-etang ngamumule seni budaya kitu nya. Da ti Kapung Geuti tahun 80-an kerja sami sareng Deti Foto ngeuyeuk seureuk sok diwajibkeun. Lamun ngawinkeun teu ngeuyeuk seureuk cenah mah kitu nya dina pesta hajatna tara rame kitu. Rumawi Mang Ade mah hajat putrana aya 7 mah meureunnan ngeuyeuk seureuk we kabeh kitu abdi teh ari boga anak ngan 3 hari ngeuyeuk seureuk unggal poe. Jeung si eta mah bawa rezekina diampun Gusti. Alhamdulillah. Hapuntennya ka urang dapur paling ditu Ibu nganang kade gorengeun kade teh. Jalan tep wae ampun nyalalangir di gorengeun tutung beuleumeun naon ditingalian mun nya ulah ditepkeun. Moanya ya sema di Parabanda heureun tutung. Kayak punten dia panganten pamegetna coba mayun ka dia mangga sok ka dia mohon mangga ka dia panganten pamegetna iya salah iya ka payun ka dia nah ari mana make emi ka make emi ka dinya iya naon sanes lu ieu nu mana la ilaha illallah ari Sugante iya mah papana punten aa ohnya oh itu ramana oh ramana punten jepuh aduh saja dengan teh Jurig Roy Martin aya kitu nah kalau ngaran geus aya Roy baheula kitu nya atur pisan oh ieu calon panganten teh nepangkeun kasep sapa jenenge Budi siapa Budi Lilis aing ceuli ieu poe ieu loba teh ngengengkeun sojeng manya aya lalaki ngaranna Lilis. Cep Budi, alhamdulillah rabbil alamin. Panganten istrina ke bisi salah di belah itu, no ieu mah. Ayo panganten di pengker mun ngajajar kieu panganten loba-loba teh panganten aing ngeisreuna meni lieur atuh. Pasti nu tengah. Beda nyoy-nyoyan geus tiraman mah sok rada mencang kitu nya. Nepangkeun saha geunangan teh? Neng Naila alhamdulillah nepangkeun Abah mohon Indra Bekti rek pae Indra Bekti aduh mohon doakeun Indra Bekti mudah-mudahan sing sehat deui nya. Kasep geulis anaking jimat awaking masa lalu biarlah berlalu masa depan sudah diambang pintu jelajahi hidup masa rumah tangga teh sing bahagia bagernya. Tong emut ka ditu tong emut ka dieu komo emut ka mantan mah sigala kudu tadi apanya ulah masa depan telah siap untuk dilangkahinya. Mudah-mudahan hidup doaan sing bahagia lahir sareng batinnya. Naon ari ngeuyeuk seureut teh ngeuyeuk seureut teh siling heuyeuk jeung beubeureuh ngarah rumah
rumah tangga pageuh najana ayeuna bapana keur rariweuh ngeuyeuk seureum mah eta-eta mikadeudeuh seni anu maneuh alhamdulillahnya Bapak Ibu sadayana sanesna ngeuyeuk seureum mah biasa ditonton teh ku para sepuh-sepuh ku para remaja-remaja budak leutik di bawah 17 Agustus meunang jalan 17 tahun 17 tahun heueuh eta mun Agustusan kitu mon kapungkur mah ibu nonton ngeuyeuk seureum teh remaja anu parantos manjing dewasa murang kalimat teh keng nonton ngeuyeuk seureum margi naon cawokah ceuk basa urang mah ceuk kasar teh mah jorang padahal henteu ibu ayeuna mah aya pendidikan khusus sex education di pendidikan SMK SMA sareng perguruan tinggi perkawi sex education dipelajari margi naon negatif sareng positif bakal terjadi aya perbenturan aya antal akhirnya bakal janten koslet tah ieu teh ngadidik kanggo anu bade rumah tangga teu naon murang kalihna nonton ge nya mocat pisan engke aya door prize ya ti abah tah kitu nya mudah-mudahan door prize kabagian sadayana nya Bapak Ibu sadayana supaya teu nyangkolong kana waktos ieu ngeuyeuk seureum ayeuna tabuh 8 saparapat ya 8 saparapat lebih 20 mainnya ya lebih 20 jam 8.20 menit insyaallah abah mau lami-lami ngeuyeuk seureum nepi ka jam 3:30 lah duh siap ngeuyeuk seureum 3:30 siap aing modar ari koran bageul amar da kasar tapi lingkas ge lain kasar naon-naonnya gitunya ibu bapak wargi sedayana mangga urang ngawitan ngeuyeuk seureum kumaha perjalanan ngeuyeuk seureum punten ka bapak ibu upami bade uwih engke tos ngeuyeuk seureum margi ngeuyeuk seureum teh ngaruat memperkuatnya upami aya nu ngeuyeuk seureum teu acan bade stras arwih katingali bakal bongkok moyongkot bengkung melengkung lantaran loba dosa margi anu balik ti heula bakal dipihapean dosa intinya mangga ibu urang ngawitan mah nya siap jadi siap kancana yaga siap burung urang ngerajahan ngaruat ngeuyeuk seureum Budi sareng Neng Naila ampun kasang rumuhun ka Batari Batara Pangjagat Raya Batari Paping Bumi dawidinya Gusti neda jembar hampura anu nutur catur para sonyong si ciri para wali Allahu Akbar maha luhur maha jemar maha asih maha rahman ngajemarkeun ka Gusti na umilangin pangeusina Gusti Rabbul Alamin Wura jati rahayu nyaning walagri Wura jati rahayu nyanding walagri walagri nu jatuh krami karsaning Gusti yang widi ngawidian ti leganan mugi Gusti nanta yungan pun ampun masih di malum hampura anu kata pangapingkeun pangjarikeun sing banglos jemar waloya sing jauh inu urusu sing anggang halang raga amin ya robbal alamin. Selamat calon pengantena, selamat ibu Ramana, selamat anu marasakna, selamat para tamu undanganana, selamat anu hadir tepat sing paranjang yuswa sing sarehat sing loba milik sing gede rezekina amin amin gitu aja ini molohok molotov amin ari doakeun teh alhamdulillah ibu sedayana
ieu teh ngeuyeug seueur teh siloka heungkeul siloka silo lamun teu dibuka simbol eusi nu can mecenghul urang kuningakeun urang nugikeun nya ibu ieu teh aya bola sakerik dikaluhurkeun ta ieu bola teh dikurilingkeun ka pungkur mah ku bola kanteh ayeuna mah ku bola saaya-aya wae biasana bolana 7 warna kumari kamari bolana diinjem ku tetangga 3 warna jantan ayeuna mung 4 warna teu nanaon kitu da ieu mah siloka hungkul naon ieu teh bola teh salami ieu bola diputerkeun tadi jantan di tengah-tengah aya jagat nu disebat ieu teh jagat pangayeukkan ari jagat pangayeukkan teh urang judulan seputar ngeuyeuk pangantenan tah sok dikapayeungkeun ayeuna cepengan ku Neng sareng ku Aa ku Neng Naila tuh sareng ku Aa Budi tah Neng dibeungkeutkeun kana panangan kana cultah kitunya sok dibeungkeutkeun sok tah kitu teras sing manteng punten bilih aya bahasa anu rada jeblog bisi aya bahasa anu rada becek kumargi ieu mah da siloka kitunya Aa ieu ngeuyeug seueuh sok tah antukeun kalur ka payeunya la ares jodoh teh ieu pilihan teh nyaan yakin ieu mah nawisan kitu nawisan bilih bade digentos ayeuna cangke geus pruk nikah tuluy hayang ganti ulah ayeuna sok pilih keur cek teh aya ceati tah moh bisa dipek kadinya ieu di dieu Neng Deti atau hempek kadinya nya moal diulah-ulah bade digentos ayeuna bade ieu wae Neng Naila Neng Naila wae yakin kumaha mau digentosan ku artos 10.000 Gusti Pugu dah karek nyerahkeun 10.000 ieu wae nya yakin mohon alhamdulillah kantos rumah tangga sareng ieu teh acan teu acan nikahna ge enjingnya tah ciri kena bukti fakta kena nyata monya upami alim kagoda ku sakaba-kaba sing pageuh nyepenganana ameh henteu ka ditu ka dieu nya sing lempeng Neng cepengan si pageuh ku 2 panangan kitu tah kitunya cobian betot ku Aa ayeuna sok betot kacapi tah ramean ku kenang sok betot teras hop kunaon Neng nyeri sing kompak kan raya gal kitu meh rame ampun Neng nyeri aduh deuing Neng balas jangan mau disakiti balas ku Neng sok Neng betot Neng sok dah anu karaos teh kumaha karaosna beres nyaan bager geulis kasep hidup teh ternyata hirup teh geuningannya kieu teh anu tos profesional jeung anu mah diajar kumargi teu acan antal acan nu ieu dibatot nyeri nu ieu digenyeng meureus kunaon Neng ngaraos nyeri kunaon ngaraos peureus kumargi hidup teu acan ngahiji ngakirabinya Neng kemah lamun dibetot ku sia Neng tong calik wae meh teh nyeri asoran ku Neng bolak-balik dibetot ku Neng pasikeun ku Aa sor dikapayeunkeun dibetot ku Aa diasor ku Neng betot ku Neng diasor ku Aa nya sok geranya cobian sok 1 2 3 benyeng hop sakedap omat ulah mere anu leuleuy omong anu letoy anggar wae sina jeceng mangkreng celegeng ayeuna sina heuras kitunya ameh ngeunaheun sok betot ku Aa tetep nu lempeng leureuskeunna tong dilesotkeun tah sok sor betot ka ditu tong dilepaskeun Neng cepengan sing pageuh sok betot ku Neng teras sok tah sok teras tah kitu sok terasnya sok mau sing jongjong Neng kitunya teu aya nu nyeri teh anu peureuss teh nya geunaheun wae dengan ungked-ungkedan teh kitu marukankeun teh kumaha sok sawarakna pe kade nyerek sabaraha kali saputing ge ungked-ungkedan teh hari geus kerasa ngeunah mah da sok pohokana waktu najan aya nu adan awal diharepkeun antepkeun kitunya doh teu nyeri Neng nya teu peureuh nya tah hiji ilmu keur hidup lamun hidup sekali waktu diperyogikan ku jantan bojo
asoran Asoran. lamun aneng diperyogikan ku sia asoran kuning silih bere silih asah silih asuh kacai jadi selewi kadarat jadi salogang sareundeup saigeus sabobot sapihanean eta rumah tangga kuna rumah tangga seueur anu gagal teu silih anteur kahayang hiji nu kaduana tidak saling pengertian dina nalikakeun aya pangabutuh anu katiluna teu silih jaga dirina kitunya tah ayeuna di ilmuan lamun sia narik ka ditu kuneng barean lamun eneng narik ka dieu ku barean eneng tadi dia di bumi sekali waktu sia hoyong nyana ka bumi ka ditu ulah cicing wae eneng teh nya hayu atuh urang ka mamah ka ditu si eneng atuh peryogeun atuh amang ka bumi ulah cicing wae ieu hayang ka ditu ieu cicing wae di dieu moal beres rumah tangganya sakumaha tepina najan kaluar pulau salaki kudu ditutur-tutur kudu niat itigan trek rumah tangga teh hoyong sakinah mawadah warohmah silih asah silih asuh kacai jadi salawi kadarat jadi salawak sareundeup saigeus sabobot sapihanean tapi kuneng lamun kuneng dibetot lagi ka peureus nepi ka nyeri ku aa dibetot bi aa peureusnya kunaon terjadi bakal ieu pegat ieu bolanya dibetot ku aa neng cicing dibetot ku neng a cicing akhirna mah nyeri hate peureus hate akhirna bakal pegat ieu bola naon hartosna bakal pegat rumah tangga gara-gara tidak saling pengertian gitu bageur ieu teh ilmu keur hidup rumasa abah oge da diajar rumah tangga mah da teu aya kursusna kitnya rumah tangga mah kana ge sambil berjalan saja siapnya daripada putus di tengah jalan daripada pegat di tengah jalan mudah-mudahan sing tetep renggenek sing panteng sing jucung sing jecengnya urang bismillahan ku abah mudah-mudahan rumah tangga itu sing panjang jodona awan darajat bagernya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kalau tunggulan karena pulakaran kagirai ulah sihan naik kusung naik meluntung naik rawing cili ucing tong pisah deui hidup gumelar dalam dunia nya siap 1 2 3 alhamdulillah keprok atuh euy aing mah Gusti jajauheun merebe-rebeas atuh mere-mere keprok atuh kitunya anu keprok sing asup ka surga nu teu keprok wallahu alam sok neng dicepengan ku apa hiji ku mama hiji neng gunting pita margi ayeuna mah bare rumah tangga gunting pita peresmian 1 2 3 sok set alhamdulillah tos simpen mamahnya sok ayeuna ku mamah diikat panangan anu katuhu da pananganna diikat ku bola eta mun dikadinya ku mamah ditalikeun tah kitu dicangreunkeun nya najah hidup bade misah tetap hidup aya dina pengawasan mamah kalian hidup salamina naon henteu lepas dina agaman-agaman wajangan teh sapuh sami sok aogenya tah kitunya pegatkeun heula digunting heula tapi sagana hadirin yang berbahagia sebentar sebelum pengantin laki-laki untuk melaksanakan gunting pita mohon perhatian semuanya bahwa hari ini Bapak Jokowi akan gunting pita meresmikan MCK di Cisakus Kasungka siap 1 2 3 dah sok kore alhamdulillah alamin mudah-mudahan nu keprok sing gerde milik amin anu teu keprok sing gerde hutang sami bapak mun di pandangan anu cekat bapak di cangreun kitunya cangreun sing pageuh alhamdulillah kitunya tong tarik teh atuh abah siapa nu narian me asal nah gitu cekap iya marukan gede kolot banyak teu boleh deudeuh teu boleh nyaah kanu leutik nyaah ku leutikna kanu gede nyaah ku nu gedena tah tos cekapnya ayeuna mayunan ieu nu disebat jagat raya ieu teh pangayeukanya aa jeung neng teh masih kene bodas bodas masih kene nyecas masih kene herang mencrang teu acan kieuh teu acan aya udak anik naon-naonnya masih kene bodas hidup iya dina rumah tangga rek dibeuremkeun bakal jadi beureum rek dihidengkeun bakal jadi hideung rek dikonengkeun bakal jadi koneng kumaha hidup mengolah duana nanya aya naon di dina rumah tangga urang buka ku hidup kumaha mukana cepengan koneng ieu tok tah tuntunannya sami tuntungna koneng tah kitu sami ku
lajeng neng ayeuna digulungkeun ka payun tah digulungkeun ka ditu ka payun kitu dua anak tah sing dugi ka ieu tempat tah kadenya ka tengahnya sing nganggulung tah kitu teras dimulkeun siap siap neng balapnya sok long digolong-golong eta kaena digolong-golong lunga digulung-gulung eta kaena digulung-gulung eta digolongkeun digulungkeun digulung digolong-golong lunglong eta kaena bade ngagolong eta lunglong eta kaena atos ngagulung alhamdulillah anu ieu kenging anu pamagatna anu ieu kenging istrina calon pengantin pamagat sareng calon pengantin istri hampir sami waktosna nya tong ka mana wae tinggalkeun ka uing ka dieu nya tah ieu teh kenging anu pamagatna toh nu ieu kenging istrina atau napi calon bojo sareng calon carogeuna nya ngareneng duana tuh tos dicaket ke ngawitan ngareneng ari abu di osok rerenengan sareng neng Nea osok hilap doi yang hilap doi osok segitunya neng Nea osok kerenengan sareng abu di osok jangan munafik gitunya sekali waktu amangan malam minggu ka dieu pas nage ngareneng manya apa malam minggu neng dilebot sia di kebon pas nage minimal dina kursi caraliknya eta teh sapertos kieu rerenengan gitunya naik motor ge ngareneng eta naik angkot ge ngareneng eta naik beca ge ngareneng Budi lamun apel calik osok ngareneng nah gitunya eta teh namina teh teman namina teh sahabat doacan itu doacan kieu mung rerendengan we nya ceuk bahasa ejahan dina Arab mah eta teh kawan teh naon kawan teh sahabat teman babaturan kitu nya ari kawan ceuk ejahan Arab dina Al-Qur'an aya kawan jabar hungkul kap jabar di luhur wanun jabar wan aya di luhur jadi kawan teh di luhur ngareneng benten pruk nikah enjing diwalian enjing nikah posisina geus benten tina kawan jadi kawin geus kawin mah kap jabar ka di luhur hiji mau nun Erwin dihanap hiji jadi geus kawin mah empet di luhur hiji dihanap hiji eta kiwin namanya ulah rerenengan wadah moal menghasilkan gitunya kedah ngahiji ngalaki rabi namina oge nya pek adi geus nikah mah rek tong bujung-bujung ukur pek deh pagulung-gulung oge pek teh euy kitu nya alhamdulillah rabbil alamin terang tadi dina lebet ieu samping aya naon teu terang gitu neng terang dina samping teu terang oge lamun dina samping ningali aya nu mono kitu omat ulah kata tangan nanyakeun ceu ari eta nu mono naon ulah komol kanu ngaramet keur cingowo keur nongeng ceu ari eta naon anu mono entong taroskeun mah ka bojo hak nanya naroskeun mah kitunya ning eta naon nu mono jero samping walar hoyong ningal nu mono dina jero samping aya kuning samping di porosotkeun sok iya mohon iya senyang ieu mah ari sugan teh merosotkeun erok sok mangga diporosotkeun alaunan neng sok morosot eta sampingna sina morosot hiuk gebor tah ieu anu pangluhurna katingali ku sadayana ieu teh paken jaka abudi pamit telepot opetasi kapengker aduh abah abdi teh hayang kiwin hayang senang jeung bahagia rumah tangga hayang repeh rapihan teripu cenah kitu gitu cek abah teh hayu atuh rek kumaha hayang ngeyeuk seureuk cenah kitu na pasti bakal bunga bakal bahagia padahal kasep begitu rumah tangga anu tadina bakal senang tumalina bakal genah merenah kalayan betah ternyata kewajiban ieu teh can naon karek muka samping ka hiji
geus katingali kudu make. Karunya geus teh kayak bantu turus sih kawin. Ulah si kiman geus sia mah kawin teu mawa naon-naon. Mata ke pemajikan teh di WO sia mah kitu kajen sia mah meuli mah meuli baju ti cimong. Dah kedah makean. Kewajiban hidup sanes makean aya 5 kewajiban anu kudu ditandonkeun anu kudu dilaksanakeun. Hiji makean. Nu kaduana marabang. Nu katiluna mayungan. Nu kaopatna mamatahan. Nu kalimana bau monokan. 5 mah hungkul. 5 mah hungkul paling terpenting. Caur siapa teh siapa nandang ieu nya kasep cep budi pek kawin anak bapak tapi nu wajib anu 5 ku hidup dilaksanakeun. Hiji paparinan ning naula ku pakean anu wareuteuh. Sama tungtungna kitu tadi mama mimitina. Anu kadua paparinan katuangan sing nepi ka sebeung. Nu katiluna pek bumian tempatkeun tempat anu tumanina sing nepi ka sing nepi ka pageuh. Kade gaduh bojo teh ulah ditempatkeun di rumah kardus kitu nya udah ieu mah lain keur gempa kitu nya. Kadah anu pageuh mau ngontrak pek teh teuing mau di apartemen pek teh teuing mau di perumahan pek teh teuing. Di rumah indah mertua ge pek teh teuing. Nu penting mah bojo teh kedah aya dilindungi ku hidupnya teh perluan ulah sina kahujanan ulah sina kapanasan. Pek ku hidup didik atik tadi mah ku bumi ayeuna mah didik atiknya ku hidup sing nepi ka maneuh reuyeeh kitu nya ulah dicuekeun sina naos sina bergawe sareng lingkungan anu sae nu positifnya. Saatosna pakean anu weuteuh kitu lajeng ayeuna tuangeun anu seubeuh anu katilu bumi anu pageuh kaopatna didikan anu maneuh lajeng pek karulem sing nepi ka reuyeeh. Wis dicoba deui si eta mah ampun teu ningali dia teu boga budak leutik eta kok mesti ngaliwat kasep-kasep kitu ngadengeurna kitu mah si eta tukang foto eta lain eta budak teh leutik-leutik kasep aduh komo lamun eta alus budak lagu mah ngeunaheun mun di masakohan meureun. Jadi kitunya da naon deui kitunya rumah tangga teh kudu aya hasil pek punten ibu lamun prak jeung baturan ditanyakeun mobil lain ditanyakeun sawah lain ditanyakeun imah lain aduh tos gaduh sabaraha hiji putra aduh sugana ceuk sabaraha hiji boga TV henteu tos sabaraha hiji gaduh bati eta teh bati tina gitunya. Mudah-mudahan hidupnya sing digampingkeun dihampangkeun sagala rupinanya. Nu tadi mah ari ato siap anggoanana ari biasa nama seserahan teh sok babawaan ibu mohon duka di dia osok kitu tara di Lembang mah ibu sagala digubug ku pengacara laki teh di Perboga abdi sok ibu tinggalin aja itu Perboga ibu seserahan aya anu di daerah pelosok di ditu Gusti 7 kilo lempangna eta mah sagala ditanggung ku pengantin lalaki teh ka suluh-suluh ka segon-segon digugubug ku pengantin lalaki teh bakat tingku nuneikeun kewajiban di dieu aya Kang Perboga ngaliput ibu kudu senyum salamun di senterku Perboga teh dina YouTube tinggalin kayaknya buka Perboga channel wah ibunya dina eta aya ija di pada diliput tadi eta wabalakna aya di hareup aya payun tah keresan komo liputan ti deui mah tiasa undang ke Bapak Nalangnya dinten tos beres sami tos beres videona ke penang di ceket masjid itu masang layar sing gede nonton bareng itu pernikahan neng aula sareng abu deui kudu kitu ngabagi gede hok nyan di parasmanan sing lain banget. Oke, mudah-mudahan sih aya rezekina. Amin gitu deh tilih molok banget. Tos siap bumina insyaallah. Kumaha tos siap ngadidikna?
Rakana aya santri namun ti Al Munawar mohon muridna Haji Yusuf edun bisanya titipkeun we ka Lancuk pangdidikeun gitu anak kami tah ieu duit teh kitu atuh ieu mah menyampikeun budak ka madrasah teu dibiayaan nyiksa ajengan gitu nya salajengna upami paros siap apa bona siap Insya Allah subuh Allah lohor Allah asar Allah maghrib ge Allah kitunya iraha we kitunya nu penting mah badaso sholat ulah harek sholat karek muka cenah berubah gitu Allah ieu mah nek kumaha